Ji, Naon, Bray? urang boga pertanyaan yang mana Ji? Naon? Ai mana daek tak asup TV? Bray? Manya. Asli teu daek urang mah. Saya makan piduiteun teh embung deui. Si anjing naon hubunganana jeung piduiteun asup TV? Ji, lamun orang jadi influencer, otomatis orang asup TV Ji. Pernah gue teng mana embung asup TV, atuh moal aya piduiteunana tuh. Eueuh piduiteun mun asup TV mah. Eueuh. Eueuh ti belah mana? Piduiteun ti belah manana, Bray? Jadi orang teh dikenal ku jelema teh, Ya, bahwasana orang asup TV. Dikenal namanya dikenal teh viral teh gara-gara asup TV. Moal daek teu hayang urang mah. Urang rek nanya ka maneh. Naon? Amun misalkeun di dinya viral, daek mun asup TV Ya daek atuh, kata orang terkenal se Indonesia bahwasana orang geus asup TV. parah. Nah, parah. Eta dadaekanan asup TV maneh. Urang mah embung. Nah, kunaon sia embung asup TV itu sia teh Haji? Si anjing erek asupna kumaha, Bray? Ya, asup ka ditu ka gedungna. Eta mah di anu teh dipanggil acara TV. Gimana mun misalkan asup kana TV erek kumaha? Atuh Kamana jalana eta asup kana TV. Erek oge asup kana acara TV. sarua Mikir. tuh urang mana mah anjing. Saya anjing dibobodona jelema teh. Goblok.